kilo teh 25. Ngomong tadi atuh. Salah goblok. Si anjing. Goblok. Wahai si anjing. Sia goblok. Nama urang mau dek ngontrak ke urut butik. Lauk pisan. Wah, teu nararai. Gosip ke mana nih? Urang dek ngontrak urang mah. Oh, kalau mau bohim. Bawa pisan kamari teh ngeusian teh 20 lila. kilo. Tong lila, tapi tong lila. Moal paling sajam ge moal atuh. Meunang aing teh 1 kilo wae mah. Mang, tapi urang bingung. Teu boga dijeurna euy. Jajan batu loba. Aslina. Mana erek riil, erek jir keor aya. Keor urang kuliah mah teu bisa. Gula batu teh, anu gula batu. Heeh, tau. Jagona urang kudu kitu. Aslina gula batu Sarawean jung. Aya. Ninjung. Tah tukang panto dinya mah. Bawa tuh pantai apa? Tadi dinya tukang panto udah jung. Siap dong bawa. Ya tuh hulu asin tong dijijep. Atuh pirang hulu asin meuli di pasar. Bang, nu lain. Tah, eta si Buhun. Kada eta isimna di dinya bisi ieu leungit. Di dia? Oh, Heeh, siap. Ulah antar kana cai omat. Monyo, pan antar kana cai Heeh, kana urang mah bae. Oh, heeh. Asa ulah jujur tukangna. Heeh. Siap. Mah, ini bolanya kayak kurang di buruhan lah 50.000. Mun nila paling susul. Sajam pokoknya mah. Segana ya Allah aya milikna rezeki anu penting nu teu nare ku aing bareunang kabeh ya, uang suntik ku aing. Uang ieu we segana menang 3 kilo. Jujur potang nahun kieu euy. Anggi cobaنا karena ya alungan kanu menang ya. Kali kilo. Kali buru orang mata Lain si eta asal lila teuing. Musep teh. Teuing itu mah ting meunang ting teu jika teu masalah geus. Ngomong saja mainan geus tingali 2 jam. Teang ieu ka ditu. Hayu tingali bisi sae ge. Padahal cek aing mah mending kita meuli daripada lila kieu 2 jam sok. Can menang-menang. Ka pasar loba di pasarnya. Aing wah mending kene di pasar. Ya teang ieu. Hayu. Lila lalap jika nama. Aya euy, sarana mah. Ayo. Naon atuh gero kanyo aing teh keur serius ieu keur mancing. Edan pisan, gandengan pisan, lauknya jadi kalalabur. Beunang teh lauk teh. Ieu we dengan aing dak rokok 2 bungkus. Ongkos sajam. Udah hese tuh mah lauknya ditinggal teh nyangut-nyangut. Tinggal 2 jam tah aing mun teh. Apa tadi janjina ge sajam? Jangan 2 jam eta. Atuh sajam wae mah mah bonus atuh. Lain eta aya upana kunaon maneh. Pokokna mah upan mah nomor 1 ku cacing kurang diasalamkeun kanu naung kan hanyir. Kitu menang-menang wae ge bingung. Paingan upana ku cacing mah hayang hade upana tanyakeun ka mangana. Ya mah atuh salah ku cacing mah hayang menang lauk mah ieu. Ku duit 50.000 menang 2 kilo wae mah. Aslinya Sok cobaan teu percaya mah. Aya urang ka ditu heula. Biasa meuli. bener bang, ku duit soalnya Gocap. siap. Urang mau gocap aja. Si koka ini ku aing mau dijieun upan. Nah, dikapurukin ku aing cobaan anjing mangana cek mah anak ku duit 50.000 ku aing cobaan. Juga nih menang 2 kilo. Tah ku aing sia. Lauk
Beunang ku aing kabeh hampura tah kada boga balong hampura pisannya. Da cek anak upana ku duit 50.000 uang cobaan ayeuna mah ku aing dialungkeun tah. Bener eta ku duit 50.000 teh. Apaan ku aing teh meuli. Ayeuna di pasar teh sakilo teh 25.000. Hargana teh ayeuna lamun 50.000 2 kilo pan. Ngatieun muas si dana nya. Heeh mata kurang teang. Hayu atuh. Jongkok anjing panas ku aing digugu. Duit 50.000 teh nyaut Aing maneh. Ieu kene teh tadi. apa cek mana kita ngusap ku duit 50.000 Balegug sia mah. lagu kumaha apa cek mana ku duit 50.000 bakal menang 2 kilo Di pasar. Sakilo teh 25. ngomong tadi atuh ku aing dijeget sia-sia teh anjing goblok Padahal teh sih yuk. Bola.